Action. Nyanyi aing nyanyi. Ya Mang Nur sareng Mang Didis dah Mang. Oh, Pak, damang Pak. Alhamdulillah sehat. Mak, kamu sehat? Alhamdulillah saya. Mas saulina kabar Bapak damang Pak. Seorang caleg anjing. Anjing ke calon dewan sombong calon dewan ai. Lagi itu aku itu calon dewan. Kau jangan sesekali. Iya. Kami mah konten serius aja, konten serius. Serius nih mah. Jadi kau orang mukul cinta jalan ke adek kalian non. Yo. Pak Ade. Action. Cinta jalan Pak Adek. Stop ya. Action. Pak Adek, cinta jalan ke dia aya naon Pak Adek? Besok rareuwas abi mah. Iya, abis teh bade manyakeun duluran biasa. Iya teh. Jangan ngobrol. Ayo kamu tadi. Action. Mau ada sok ada ada buat Pak Ade teh. Action. Ai Kang Nur kumaha usaha lancar? Dari sama itu aja ya Kang. Nyala ka urang teh. Ari usaha zaman ayeuna mah istilahna mah urang teh kudu daek leukeun. Zaman kumaha mah kitu geuningan. Gede leutik dileukeunnan aya alhamdulillah eueuh nya kana naon gitu geuningan. Aya alik-alik wae mah enggak ditanakeun deureuyan nih Pak Ade. Oh alhamdulillah eta mah. Abi teh sok Mang. Nanya ke urang. Ayo kita Kang Didis kumaha aya sekarang naon? Sok. Kelas nikat kawin. Action. Gitu. Masih kena wesel tangkang kado gitu. Action. Ari Mang Didis masih kena kana eta. Kana sapedak. Yang buru-buru anjing eta. Ayo, YouTube anjing dah. Aing males buat aku dong itu mah. Dong deh, buat stok. Banyak aing. Banyak yang justru di sini. Ada kayak itu. Madawi itu aya makan naon tadi teh Pak Ade? Lah biasa wae mun abi teh pan aing garang-garang ge cinta tanggi mah nya. Urang teh kudu bersosialisasi gitu geuning. Mohon Urang teh kan aya naon kitu ge mah urang teh pan cinta tangga sanes cinta tangga jauh gitu. Oh, laras. Ya intina mah meureun bade silaturahmi we abi teh meureun ka dieu teh kitu. Tos lamin teh nepungan Mang Nur sareng Mang Didis ieu teh geuningan. Mohon. Nya pan meureun abi teh. Ya meureun. Sambungkeun. Naon tadi teh? Action. Ya meureun intina mah meureun abi teh meureun ameng we lah ka dieu kitu Nah, silaturahmi. silaturahmi gitunya. Ai jipan meureun abi teh teh bade aya di kahoyong gitu geuningan ieu teh Mang Nur. Ai Mang Nur kumaha? Ieu sehat. Sehat Ai Mang Nur kumaha ya? Usaha kumaha lancar? Oh, tiga nanya. Oh, Mang Nur kumaha usaha lancar? Lah biasa we abi makan negara badan Mang Ade. Ieu teh kumaha maksana Mang Ade teh ka dieu teh? Sok asal luas kieu da abi mah. Tadi Bapak, ini mama yang masih. Tadi Bapak Ade pan keur padewan. Bapak Dewan Mamang sih. Tukang baso. Bang Dewan. Tadi mah koma ais siarek naon ka dieu? Bukan aing teh calon dewan goblok. Dusun. Sia aing teh. Goblok teh. Ya. Siap. Aing benar ya. Action. Ih biasa we abi mah usaha mamang ka negara badan. Mang Dewan. Ya. Pak Dewan. Oh, Pak. Siap. Kamera action. Biasa Pak Ade ka negara badan keneh dupi kumaha ieu teh Kang Ade teh. Kang Ade deui wae aing. Anjing. Mama. Goblok wae teh banyak. Geus anggeut goblok teh.
Sok ya. Bener. Yo konten aing nangis di bakal FYP anjing. Ya meledak ya. Yo. Action. Ah biasa we Pak Ade abi mah ya dileukeunnan kana gara badan. Dupi kumaha teh Pak Ade teh ya maksud naon aya naon ka dieu teh. Bang Nur kumaha eta? Buru caleg. Aing teh konten caleg, aing caleg. Nah kumaha ya aing? Teu bisa serius aing. Bisa. Ah, Yuk. Action. Bang Nur kumaha? Usaha lancar. Itu dah. Naik dan siap ngomong. Ya mah alus di YouTube si Kipli. Siap. Yuk. Action. Ari mana? Action. Ari Bang Nur kumaha usaha lancar? Lancar bisa. Suami lu kan itu ke kebun durian yang kemana itu teh? Dari itu. Aduh. Gampang. Gak nyusul gampang ya paling benar. Bah! Bah! Keren. Bah! Bah! Bah. Bah! Bah. Ek nyusul gitu. Erek. Gue ngak nyusul. Kade deh. Gas. Action. Lah iya mah. Ulah kungkung dah. Pade mau Anjing kan cari air. Padewan aja nih gue. Pade. Salah deh ganti topi. Pade siap. Action. lah ulah kungkung dah mau naon ieu ya. Maksudnya abi ka dieu mah hoyong silaturahmi ngumpulnya. Sing sarehat wae lah pokona mah sarehat. Amin. Pokona mah ayeuna mah semangat dina ngajalankeun sesuatu na naon geuna. Amin. Da abi teh moalami ieu nya da ieu teh seueur keneh ideureun abi teh kitu geuningan jaban ieu teh bade rapat paripurna abi teh. Bener sih. Dari dong. Siap. Action. Da abi teh moalami panginten Kang Didis. Kang Nur ieu teh kumaha da abi teh ayeuna teh. Jujur ada sibuk pisan ieu teh abi teh. Yo memajana sibuk, Pak. Muhun seueur pokona mah keur memujuna serangan pajar gitu geuningan ieu teh. Jadi urang teh kudu siap sagala rupana kitu ieu teh. Muhun. Lah ieu mah atuh lumayan ieu mah kanggo urang kali sareng. Pak, puntennya banyak. Walaupun habis sarang Didis, jangan dialihnya. Urang itu dari manuk kieu, Pak. Apunten ha, Pade. Ieu mah punten mah sanes abi kirang sopan, ieu mah panginget ti abi. Teka. Atuh lumayan ieu mah kangge jajan. Mangga abi mah alim. Tanda Da soalna tanda. aing kieu mah sanes ieu itu 5 tahun lah. 5 tahun dia mah. Tanda Atuh lumayan ieu mah. Entu abi mah abi. Tonjok wae gitu. Langsung ide. Ada langsung ide besok. Sok. Ya tos aya 5 gitu sila nakon. Atuh lumayan ieu mah. Abi mah moal. Moal ya. Sadak Pak, mangga. Abi ikhlas ya Pak, abi ikhlas. Abi mah tanpa tuntutan naon-naon, abi mah masih ayeuna bakal teh teu milih abi ge abi mah pios teu naon, abi ieu mah panginget ti abi. Moal ya. Wah. Endingna. Era endingna buka eta apa? Aduh mana tuh videona mana goblok dia nya tahu. Gitu. Mana ya? Nanya Sangat kabra. mengerikan. Ini kan rambutna.
pasang rem gitu mobil kasih panaskan lila. Ini tuh kucingnya di tukang itu tuh. Tukang harap maju. Selawatan, kubur selawatan. Tetap maju di dia kah? Bagaimana tanggapan Anda tentang kucing kageleng? Aku sangat takut sekali. Ini konten-konten biadab ini. Gak jadi dari tadi, kurang ajar ini. Cepat dong. Nanya ke orang, nanya ke orang. Ding dang. Nang ding ding dang, nang ding ding dang, nang ding ding dang, nang ding ding dang. Dia kan jogetan si goblok. Langsung digendang. Langsung digendang kan dosa teh. Sok. Dia nanya ke orang. Action. Aman. Aman kumaha itu. Kucing kageleng guys. Kubur lang. Pak kucing mah. Kubur lah selawatan lah. Langsung kejam dia. Tuh, dari tukang. Balik ke dia. Eta mah di tukang mau di tukang. Yang nama kucingnya akan ngolo akan ngeliuman. Betul nanya. Apa? Dia bilang ke sini lo. Eta mah kita kok. Ya pilu ya. Tadi ya. Lanjut lagi, guys. Tegang dia mamanya uhureuyan teh ieu teh. Ini hari Oke. Tadi punya wajib. Fokus. Tinggal ngomongin deh. Maka pertama. Tolong, agak berisik dulu ya. Ini aing teka urang geus ini cepat. Siap. 1 2 3 action. Bang Nur kumaha usaha lancar? Sae. Kang Didis lancar usaha. Jalan dengan sae. Anjing gitu. Bilang kuat. Kalau nonton pesan bareng aing teh gerak gitu siap. Udah itu lumayan 100 ribuan itu ku aing di bere teh. Lumayan we padahal mah jajan-jajan manehanana. Aduh, dah duit gua anjing. Oh, ini duit gua nih kan. Wah, dibawa meureun si kunyuk ieu mah. Ngomong wae najis ya teh goblok. Ayo duitnya dibawa. Kunyuk. Ada caleg lewe. Ada kobra anjing. Ada kobra. Bibi, ini bagi dua. Action. Kenapa sih pakai itu goblok? Aing kudu dipaksa gerang na kumaha. Tak. Action. Punten pada tumaros. Pami bumi. Langkah yang paling belum iya dah. Oke. Action. Pami bumi si mari-mari. Bisa calon siapa? Siap. Anjing deh. Ayo cek etik kok apa gitu. Action. Pami bumi na cek itu paling mana aja teh. Action. Oh, di paling dia sabar bumi enggak. Siap. Action. Oh, bumina paling itu. Tapi itu teh dia, Neng. Sabaraha jalmi? Sabaraha jalmi. Sabar bumi. Sabaraha bumi. Siap. Action.
Oh di pali itu bumina tidak tapi teneng sabaraha bumi tidak kalewatan anak. Rencang dengan giliran pas nanggut nama gitu gini kan giliran pas pelarian pas bagian penagihan susah gini kan. Oh, emang udah sekarang rese. Yuk, itu gini anak itu kadieu nganjuk eta mah. Anjuknya Ya barang induk itu kadieu eta kan dibayar ieu si eta mah rese. anjuk abi itu. Aduh, aing. Yang aing dengar bukan nganjuk tapi Ya lanjut neng terus. nganjuk. Emang sabaraha gitu ya tanah gue nganaknya aku sok siap biasa si kobra Siap. kira kita action Taman tuh agungan 1.200.000 gitu geningan. Oh, susut sama gerak. Kan puhur atuh nembegenan cair kamari. Ayeuna pas ditagih tos teu aya na kumaha geura. Yo, eta mah yo nya. Si jalan lagi nanti usaha aja. Tapi dah kadi tuh kadi barang injem. Oh sok kitu eta teh lamun misalnya barang bayar pernah tuh kitu teh baheula barang injem ka mah. Kan nembe namut ka abi kamari anyar kene dicairkeun ke nembe kamari. Sampai ayeuna mah ajaran ka ditu mancing ada sebagai antara usahanya. Tapi eta teh anak-anak mah ulin bae, barang jajan bae, si aha seserian bae. kira aing bisa Kesalnya anan sih eta seserian bae mah anggus-anggus. Serius ya aduh anjing anjing abi melarian teu aya wae teh kumaha atuh aduh ka mana lanjut tahun kan motor motor balik mana salah sih abi nuju ieu nuju milarian toke. Balik. iya nuju tagihan gitu Sok siap action nuju nagihan abi TK. ya disebut Oke, yo. siap ya ngedit dia nih action Lah biasa wae nuju nagihan abi TK. Hah? Nuju nagihan. Nagihan abi teh Bang Emok teh. Oh. Yo, Kang, tukang lauk apa itu? Karena tukang lauk. Abi nuju nagihan Bang Emok abi teh Bang keliling. Gaduh sabaraha kilo kan? Yo, Aisyah ka rumah ieu. Satu waktu tonan, ditalan. Memang gaduh sabaraha kita laukna. Abi mah teu peryogi lauk abi mah. Jago rame. Ye, mending kena mun. Abi mah teu peryogi lauk kang abi mah nuju nagihan. Iya, nuhun. Terbaik lieur neangan sabah aja. Dan panggil jeung zaman nu lieur geus kieu. Kita mah. Ayo.